Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Rasanti ngareret ka Sandika jajak ka buah hatena. Anu direret surti harita terus nyarita ditujukan ka telik Sandi Kang Entis. Sakumaha anu disaurkeun ku Kibuyut sareng Wadite. Sadayana nu ayeuna ngariung di dieu pada kaungan emutan sareng harapan anu sami. Nyaeta miharep Kang Entis tiasa kengen keterangan ngeunaan waktu anu pasti pihak pagoron lintang jagat tidak ngalaksanakeun rencana. Janten teu aya deui nu diharapkeun kajabi ti saenggalna we tiasa kengen deui wartos ti Kang Entis salaku telik Sandi. Sumuhun. Kahatos ku Akang oge den. Anu mawe enggal nepangan ka dieu oge. Maksud Akang mah tos masian keterangan mah bade teras we ngalaksanakeun deui tugas salaku telik Sandi den. Da kauninga ku Aden sareng Imas oge, Akang mah teu gaduh kulawarga. Nemawi sanggup ngalaksanakeun tugas janten telik Sandi ge gitu den. Rupina mah bade langsung pamitan we nama telik Sandi Kang Entis. Geus teu lila deui ngobrol, harita terus pamitan pikeun ngalaksanakeun deui lakon gawena salaku telik Sandi nyaeta nyiridik sarta nginutan ngeunaan kayaan pihak musuh sanggeusna telik Sandi init harita Rasanti terus nyarita deui. Rupina dicekapkeun dugi ka diheula we jungan urang teh. Santen ayeuna mah urang ngantosan katerangan ti telik Sandi ngeunaan kapastian waktu ti pihak paguron lintang jagat dina ngalaksanakeun rencana pesta pangantenan sareng sayembara adu jago teh. Ku ayeuna kitu eta sayembara adu jago teh pihak musuh urang bakal leuwih nambahan kakuatan barisanana rupina mah ya. Sarang Mang Aceng kitu deui Kang Aceng ya bilih bade neraskeun latihan deui ka Wadite bilih aya anu sumping hawatos kedah ngantosan pinten wa. Geus kitu mah harita Kibuyut Debleng jeung si Banteng Wulung katut Aceng ge perut neruskeun deui latihan jurusna. Kitu deui Radite si Topeng Mayit ge pamitan bisi aya tamu anu datang. Da puguh me unggal poe teu waleh aya we tamu anu datang pikeun menta tulung ubaran anu gering. Kitu teh mah lantaran geus kasohor tabib sakti anu aya di kampung kahuripan. Sedengkeun Rasanti jeung Sandika harita geus rek ninggalkeun pasanggarahan Darmayuda erek muruka imah. Ngadadak jadi katarik perhatianana barang ningali rentang-rentang aya 4 urang jalma anu datang nirikana baju dina warna jawara. Rasanti jeung Sandika geus bisa nebak eta 4 jalma teh lain jalma biasa.
pikeun dunya kajawaraan mah memang geus asing deui ka eta 4 jalma anu tayalian ti jago kolot nelah Ki Tarumbas jeung jago ngora muridna anu ngaran Ardaka. Sedengkeun jawara wanita anu geus aya umuran nelah Nyai Cantiri jeung muridna anu masih keneh wanoja nelah Anggini opatanana kawilang jago boga ngaran di dunia kajawaraan mah. Ki Tarumbas dina cangkeng belah kencana nyoren senjata pesorajang. Sedengkeun Ardaga muridna dina cangkeng belah kencana nyelapkeun siku-siku atawa trisula. Nyai Cantiri jeung muridna Anggini dina tonggongna ngadaplok pedang. Ningali kadatangan 4 jalma asing anu harita geus asup ka jero pakarangan, Rasanti jeung Sandika pada kaluar ti jero pasanggarahan. Saterusna nyampeurkeun kanu keula lempang. Anu saterusna pada ngeureunkeun lengkahna. Ningali Rasanti jeung Sandika anu ngajanteng nangtung ngarendeng di hareupeunana. Rasanti ngabagikeun heula panuteupna ka eta 4 urang jalma asing. Saterusna nyarita ditujukeun ka Ki Tarumbas. Saha kisanak opatan teh? Anu pikeun kuring duaan mah asa kakalapan ayeuna da? Ki Tarumbas bari ngabagikeun panuteupna ka Rasanti jeung Sandika terus cerita. Dewek adalah Ki Tarumbas. Ia jago ngora murid dewek ngarana Ardaka. Teu kudu ngarasa kaget sabab dewek kakalapangih ayeuna jeung ilain duaan. Nyai Cantiri milu nyarita ngawanohkeun diri. Kula Nyai Cantiri. Ieu wanoja murid kula nelah Anggini. Sabalikna saha anu kaduaan teh? Coba jelaskeun. Rasanti nu harita ngajawab. Keheula samemeh kuring ngawanohkeun diri ka Andika opatan leuwih teu heula kuring bakal tumanya heula boga kalpa maksudan naon pangna datang ka ieu patempatan teh Ki Tarumbas. Dewek opatan datang ka dieu memang lain lantung tamuh laku. Tapi dewek opatan geus meunang katerangan si Rawin cicing dia patempatan. Dewek opatan boga karep hayang menangkeun hadiah sayembara nu diayakeun ku si Tuan Milem. Katang tuan dina eta sayembara sing saha anu bisa mawa bawatangna si Rawin tangtu bakal menangkeun hadiah sayembara. Padahal teu Cantiri. Ki Tarumbas ngareret ka Nyai Cantiri anu deret terus ngajawab. Benar gitu. Karet yang pamaksudan kula opatan pangna datang ka dieu ayeuna jelaskeun ka diri kula saha anu kaduaan teh? Rasanti jeung Sandika sikep jeung caritanana nyobaan tetep tenang. Rasanti anu harita ngajawab. Isi Andika opatan hayang nyaho. Ngaran kuring Rasanti. Atuh ieu Kang Sandika kuring duaan boga pancen ngajaga katenangan jeung keamanan di patempatan. Saterusna Andika opatan ge kudu ngarti. Teu bisa sambarangan jalma panggih jeung Rawin. Komo ieu anu boga karep hayang ngabinasakeun ka dirina. Sandika milu nyambungan kana caritana Rasanti. Kuring duaan geus boga katangtuan anu lumaku. Pikeun sawae anu boga karep hayang meunangkeun hadiah sayembara. Tangtu moal bisa gampang kitu wae. Ngalaksanakeun karep jeung pamaksudanana. Sabab kuring duaan boga kawajiban ngajaga katenangan jeung keamanan di patempatan. Ki Tarumbas langsung kasinggung ngadenge caitan Rasanti jeung Sandika. Harita Ki Tarumbas terus cerita deui.
Rasanti Sandika silaing duaan anu ngajaga ketenangan jeung keamanan dia patempatan rek coba-coba ngahalangan karena karep pamaksudan Dewi Kopatan. Jelaskan ka Dewi naon nu dimaksud katangsuan anu lumaku pikeun sakabeh anu datang ka dia he? Nyai Cantiri milu nyambungan kana caritana kita rumbas. Bener? Coba jelaskan katang tuan anu kumaha anu dimaksud ku Andika teh Sandika. Sandika sikep jeung caritana tetep tenang. Katang tuan anu dimaksud ku kuring nyaeta pikeun bisa pangis jeung anu ngaran Sirawing mangka kudu leuwih teu heula bisa ngungkulan ajen pangarti kuring duaan anu ngajaga di patempatan eta katang tuan pikeun anu boga karep hayang menangkeun hadiah sayembara. Rasanti nyambungan kana caitana Sandika anu jadi buah hatena. Bener gitu. Jadi Andika Opatan samemeh ngabinasakeun Sirawing leuwih teu heula kudu bisa ngabinasakeun kuring duaan anu ngajaga di patempatan. Kita rumbas ngaret ka Ardaka anu jadi muridna nu direret ngarti kana harita tulis netep seukeut ka Sandika bari nyarita. Sandika dewek salaku muridna kita rumbas geus moal rek loba carita deui. Mun memang kitu katang tuanana hasok tarung jeung dewek di lega ku dewek bakal dibuktikeun si laing bakal rubuh dina sakuleungan dewek. Kita rumbas nyambungan kana caritaan Ardaka anu jadi muridna. Murid dewek si Ardaka sanggupen pikeun hungkulan ajen pangarti si laing Sandika. Katang tuan ke si laing bakal dicumponan ku murid dewek. Singkir si laing Sandika. Rek kayunan sawae keur kuring teu jadi masalah kita rumbas. Ardaka nu harita nyarita deui bari netep seukeut ka Sandika. Dino lega sia tarungna Sandika. Kurang ajar sia. Jorelat cilung. Ardaka ngajorelat huncat mulu ka tempat anu lega. Sandika ngajorelat nuturkeun anu jadi lawan. Sedengkeun Anggini jadi boga pamikiran hayang ijen jajaten ngayunan Rasanti. Harita ngaret ka Nyai Cantiri anu jadi guruna baitus carita. Guru, kini jadi penasaran. Hayang ngabuktikeun kemampuan diri. Pikir ngukulan ajen pangarti si Rasanti. Kenyalah ku gini Nyai. Kula satuju gunakeun sakabeh kemampuan ilmu silat gini. Eta si Rasanti kudu bisa dirubuhkeun nya. Dina kayaan eueuh nyawaannya. Sok maju gini. Anggini nutup seukeut ka Rasanti saterusna nangtang tarung ka Rasanti. Rasanti teu wakas carung ayunan Nyai anti guru kuring. Sabab si Anggini bakal mampu ngarubuhkeun diri Andika Rasanti. Dina sikap jeung caritaan anu tetep tenang harita Rasanti terus ngajawab. Hade panangcang Andika ditarima. Dino lega ijen jatan rena Anggini. Heya. Jorelat culung Rasanti ngajorelat puru ka tempat anu lega. Anggini ngajorelat nuturkeun jeri melawan. Sedengkeun kita rumbas jeung Nyai Cantiri pada ngabandungan ka lebah tempat muridna masing-masing anu bakal tarung ayunan lawana. Sandika jeung Ardaka adu hareupan. Ardaka langsung ngabangun pasangan.
teu kang ngagunakeun heula senjata Trisulana. Sandika tetap tenang pikeun ngimbangan anu jeung lawan. Harta Sandika sagadiri pikeun ngagunakeun ulin karuhunan digabungkeun jeung jurus Balagadideg. Ardaka anu geus sagadiri harita langsung maju narajang bari ngagero. Dewek mampu harubukeun si lain Sandika. Tanah sia. Lewat Ardaka maju narajang. Sanajan can ngagunakeun senjata atawa pakarangan, tapi panarajangna da puguh dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan. Matak aneh mun angin sameran panarajangna nebak cukup kuat kana badan lawan. Tarung jadi dua bagian. Harita Rasanti adu hareupan jeung Anggini anu langsung mesat pedangna bari ngawangun pasangan. Ningali anu jilawan geus marasat pedangna. Harita Rasanti ge mesat pedang taji putihna. Serat barasat. Pedang taji putih ngabarasat ngaluarkeun cahaya bodas. Angin Anggini anu boga angkeuhan bakal mampu ngungkulan anu jilawan. Harita anu miheulaan maju narajang. Rasanti, urang mimitian tarungna. Rubuhan di Rasanti. Heya! Jorela culung Anggini maju narajang bari metakeun pedangna. Syuk syuk. Rasanti ngimbangan panarajang nu lawan. Ngagunakeun jurus pedang kilat bumi. Syuk sak barasat lang. Pedang lawan ditakis ku pedang Rasanti. Panarajangna bisa dibendung ditakis ku pedang lawan. Anggini jadi penasaran harita nyusut tepus ku panarajang susulan. Sedangkan Ardaka anu geus 2 kali narajang tapi bisa diungkulan ku Sandika anu ngagunakeun jurus Balagadideg. Harita jadi beuki penasaran maju di narajang. Sandika ngerobah tarungna. Teu nyingkahan panarajang lawan tapi ngabendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Saukyukyukyas jari jeg. Ardaka ngajari jeg kadorong mundur ka tukang. Tapi gancang mancuhkeun di tangtunganana. Ardaka kageteun sabab anu jilawan mampu ngimbangan kakuatan tanaga lapisanana. Ardaka langsung nangtukeun sikepna. Pikeun ngagunakeun senjata Trisula dina neruskeun tarungna. Bari leungeun katuhu nyekelan senjata Trisula, Ardaka ngawangun pasangan. Neuteuk seukeut kanu jeung lawan bae nyarita. Silaing montong ngagunakeun jurus anu aneh-aneh Sandika. Nyingkahan panarajang lawan make jeung dadaling leungeun segala lupas kanu mabok. Anu bale geus silaing tarungna. Kangaranan tarung mah ya karikuma kamampuan masing-masing atuh Ardaka. Hartina Andika teu kudu milu mikiran atawa ngatur kanu jeung lawan. Masing-masing. Anu penting kudu ngupayakeun nu jeung lawan bisa diungkulan ajen pangartina. Pen. Yah. Teu kudu babatot Sandika. Tadah sapanajang aing. Ardaka maju di narajang bari metakeun senjata Trisulana ngarah kana anggota badan lawan. Sandika bisa ngarti nu jeung lawan leuwih ngaronjatkeun kacepetan gerak jeung kakuatan panarajangna. Senjata Trisula ngarah kana tikoro lawan. Syuk dari geug plos. Ardaka nyusut tepus ku panarajang susulan. Senjata Trisula nyabat kana beuteung lawan. Sandika rikat ngacorelat ngagunakeun jurus bayu panglumpuh ulin karuhunan. Syuk berat plos.
Ardaka panasaran ngagentak loncat nyusul tepus ku panarajang susulan kalebah lawan anu geus pindah tempat. Tusukan senjata trisula Ardaka ngarah kana dada kencalawan. Disusul ku tajongan kana kakemplong lawan. Syuk dari deug plos, syuk dari deug plos. Panarajang Ardaka teu kena we kana anggota badan lawan. Sameme Ardaka narajang deui, harita Sandika ngalakukeun panarajang balasan. Ngagunakeun jurus geni pamatri ulin karuhunan. Digambungkeun jeung jurus balagadigdeug. Bari maju dadaligdegan harita. Tata gerak Sandika ngabingungkeun nu jadi lawan. Antukna panarajang perep katu Sandika teu bisa disingkahan, ngahantem kana dada lawan. Gajeleng heyuk daligdeug hiuk ceblok teh. Setan kurang ajar deui anjing. Ardaka ngagero kaget bae nahan ka nyeri terus kadaligdeug menurut sababaraha ka tukang. Dadana ngarasa nyeri kabeunangan ku gedoran perep katuhu lawan. Daligdeug raneg. Ardaka ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug terus mancuhkeun tangtunganana. Sandika mancuh dina tangtunganana. Harita nyelang ngareret ka tempat tarung Narasanti anu ngayonan Anggini. Harita pikeun anu sakitu kalina sabetan pedang Anggini anu ngarah kana dada lawan dibendung ditakis deui we ku pedang tali putih. Syuk berasa tlang. Samemeh Anggini nyusul tepus ku panarajang susulan. Harita tajongan Rasanti kena kana cangkeng lawan. Sakit kurang ajar. Anggini ngagero kaget bae nahan ka nyeri. Harita ngadaligdeug munur sababa lengkah ka tukang. Tapi gancang Anggini ngajaga kasaimbangan badana. Terus mancukeun tangtunganana. Rasanti mancu dina tangtunganana neuteut seukeut kanu dilawan bae nyarita. Kumaha Anggini? Masih kena penasaran Andika? Pikeun neruskeun ieu taruh, Bari ngaturing hapanapasna. Anggini ngawangun pasangan terus nyarita. Ya taruh mas kena lumangsung. Si Anggini teh ngarasa eles jajaten ku Andika Rasanti. Tarung anu bakal tarung bakal eureun mun geus ningali maneh rubuh dina kayaan eueuh nyawaan maneh tong laka ngarasa geus menang angin tidak bisa ngasupkeun tajongan tada Sarasanti panarajang aing ena mah sia rasakan heya wadaw. Jorewat culung Anggini maju dina rajang. Dina ngalakukeun panarajangna harita ngagunakeun jurus pedangna anu leuwih ampuh dibarengan ku kacepatan gerak jeung kakuatan tenaga lapisan nu leuwih dironjatkeun. Oroka aya jurus pedang kilat bumi anu digunakeun ku Rasanti mangrupa jurus pedang anu mibanda tahapan leuwih punjul tibatan jurus pedang anu jai lawan. Datang sabetan pedang Anggini anu ngarah kana beheung lawan. Rasanti ngagilirkeun badanna ka gigir bari ngabendung nakis pedang lawan. Syuk kilaksak. Hiup rasatang. Giliran Rasanti anu males narajang. Pedang tali putih rek nusuk kana dada lawan. Rikat Anggini ngagiwar bae nakis pedang lawan. Syuk barasak. Kiwar sasyuk tang. Pedang taji putih bisa ditakis. Tapi panarajang leungeun kenca Rasanti geus teu sempat disingkahan. Nyolok kana beuteung lawan. Sodok beuteung des nek des. Setan.
Anggini ngagero kaget bari nahan ka nyeri terus ngahayungkung mundur ka tukang. Rasan teh mancuh dina tangtunganana. Sedengkeun Anggini gancang ngajaga kaseimbangan badana. Hayungkung. Daligdeug. Raneg. Anggini ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug. Saterusna mancuhkeun tangtunganana. Anggini ngatureng hapanapasna bari rada sumengir ngarasakeun beteungna anu nyeri jeung seueul. Lasanti harita nyelang ngarelet ka tempat talungna Sandika anu jadi buah hatena. Harita Sandika sanajan lemor teu ngagunakeun senjata ngayonan lawan anu ngagunakeun senjata Trisula. Tapi gabungan uling karuhunan jeung jurus balagadigdeug anu digunakeun ku Sandika lain bae mampu ngimbangan kacepetan gerak jeung kakuatan panajang lawan, tapi geus 2 kali Sandika bisa ngasupkeun panerajangna kanu dilawan. Ardaka jadi beuki penasaran. Bari merhatikeun nuju lawan harita ngomong dina jero hatena. Ulah ngajar ilmu silat si Sandika tercela di luar dugaan aing aja. Panajang aing can aya anu kena kana anggota badana. Seueur aja. Sedengkeun aing geus 2 kali kemenangan panajangna si Sandika. Seueur aja. Tapi aing kalau aku mau ke kudu bisa ngungkulan aja bangsal si Sandika si ublak danten ya. Ardaka ngabangun pasangan pikir ngagunakeun jurus anu leuwih hebat. Nutup seukeut kana jirawan bari tos nyarita. Dewek caca rumah saeleh jajaten ku si Sandika. Kenaon dewek jadi muridna kita rumbas jelas ya. Mun tepikeun ka teu mampu ngabinasakeun lawan saeueur si lain sia. Alah, tapi dah seueur aja. Ya, ari saukur nyarita mah kabeh jalma ge bisa Ardaka. Tapi dina kanyatanana tepikeun ka ayeuna Andika cacan bisa ngasupkeun panerajang kalau dilawan geuningan. Cong sangeulana sia capek sia keplok. Ayeuna ku leuwih bakal dibuktikeun sia. Percaya ka leuwih sia. Rasakeun Sandika, setan kurang ajar. Lewat sunung Ardaka maju dina rajang. Harita aja leuwih garang panerajangna Ardaka. Pikir ngimbangan lawan Sandika ngagunakeun jurus Banyu Panglumpuh. Nyaeta jurus Banyu Panglumpuh ulin karuhunan anu ngutamakeun kana kacepatan gerak pikeun nyingkahan panajang lawan. Sedengkeun dina ngalakukeun panajang harita ngagunakeun jurus balagadigdeug. Anu tata gerakna cukup ngabingungkeun nuju lawan. Senjata Trisula digunakan ku Ardika atau ku Ardaka jadi lebih cepat rek nusuk kana dada kencalawan. Moga mun segena tangtu bakal nembus kana jantung Sandika. Suk berat bos. Sandika ngacuelat pina tempat Ardaka kerung ageteun lantaran